Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wilujeng sonten Balad Pustaka Sunda. Alhamdulillah teu dinten ieu mah suka negara cerah. Urang ngadongengnya mumpung nyaose. Judulna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet Melak Cau. Zaman baheula sakadang monyet sosobatan jeung kuya. Hiji mangsa monyet geragro ka sakadang kuya. Sakadang kuya, kuk. Di mana sakadang kuya teh? Di dieu handapeun batu. Urang melak cau yuk. Hayu. Bring sakadang monyet jeung sakadang kuya ka tegal. Monyet mah melakna teh jantungna, ari kuya mah anakna. Urang paheula-heula buahan sakadang kuya, ceuk monyet teh. Hayu cenah ceuk kuya. Tuluy baralik. Isukna ditareang deui pepelakanana teh. Ceuk sakadang monyet, geus kumaha cau si laing kuya? Tembal sakadang kuya. Nu dewek mah kakara pucukan. Abong dongengnya sapoe tos pucukan. Ceuk monyet, anu dewek mah atung-atung eneh, isukna ditareang deui. Geus kumaha cau teh sakadang monyet? Tembalna. Atung-atung eneh wae, ari nu sakadang kuya geus kumaha? Leuh geus bijil daun, tembal kuya. Lila-lila jantung pelak sakadang monyet teh buruk. Ari anak cau mah morontod nepi ka buahanana. Monyet teh ngomong ka sakadang kuya. Ku dewek bae ala cauna teh sakadang kuya. Kapan kisilah mah teu bisa naek? Heug bae ceuk kuya teh, yeuh kojana keur wadah. Eta koja beunang molongoan biritna. Terekel monyet teh naek. Cau teh dipetikan, blus diasupkeun kana koja. Blus clik ragrag kopu kuya. Blus clik. Kuya ngawes-wes bae nyatuan cau. Monyet mah acan ngahakan hiji-hiji acan. Ku monyet kojana rek dibawa lumpat, sakadang kuya moal dibere. Ari geus beak cau teh, gajleng sakadang monyet tuturubun. Deregdeg lumpat ka leuweung. Ari dibuka cenah kojana kosong. Atuh ngegel curug. Tuluy balik deui ka sakadang kuya. Kasampak sakadang kuya keur gulang-guling bae. Cenah mah kamerdekaan. Sakadang monyet ambek ka sakadang kuya. Tos sakitu dongengna nya. Assalamualaikum.